sakumang jeung nu geulis aja. Maaf, sapaut emang kuir peti ayeuna teu bisa sare ingat we ka ambil. Nudi dihormat pengatur waktu penjajak acara kami tahun MC Nudi dihormat para alim ulama, para adzengan, para kiai. Wabil khusus kasakuhan nu aya di kampung Cibatur. Kampung Cibatur. Kunaon eta waos dia coba segala. Aku nak kaciri ocak atuh penasaran lamun tadi bekas jadi si batu abdina. Mata kita rasa pilih gode. Nu aya di kampung Cibatur, Desa Cirawa, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cingamul, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan guru urang sadayana, para kiai, para ajengan sing diparanjang kerusuhan. Amin atuh mah ieu. Cuma kowe mah teh amin jika nukeun ka ajengan geuning. Kumpul lemur papayung masyarakat kersana Bapak Kepala Desa. Karunya jika nu sedih aku udah yang nama kumu baru dipanggil kadang pusing. Hampura bakumu beda nasibnya. Cuma Uir, pokoknya Mang Uir mah malam ini mendapatkan anugerah lah. Yang abdi musibah aja. Ngareng jeung Mang Uir. Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa terhadir di bahasa. Bapak RT, Bapak RW, jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Nu ku abdi dibanggakeun kersana Bapak Kukun selaku sahibul hajat beserta Ibu Diah. Ieu teh pengusaha apa? Icalan naon Mang Kukun teh? Oh, ical buah-buahan, icalan buah-buahan berarti ke abdi gerak dibere lengkeng balik di beneran. Pengusaha bos buah-buahan Mang Kukun, keluarga Bapak Toto almarhum ieu ramana Mang Kukun anu tos dibarjah doakeun sing ditempatkeun dina Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin. Ieu mah uir bade maot moal. Oh bade osok atuh graho saeuna ge. Mang Uir mending adeg-deg. Mudah-mudahan Mang Uir ditampil manis yang berat. Dicangkeun dalam kubur. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah, yang berbahagia calon pengantin hitan Ananda Gio Muhammad Al Ihsan. Masya Allah luar biasa namanya, baik sekali Gio Muhammad Al Ihsan. Luka iya Uir naon dia. Uir naon ya namina? Oh Uir jaga jarak. Untung tak Uir kopi di ogenya cek. Mohon jamaah sadayana terima kasih buat Bapak Kukun beserta Ibu Diah yang sudah melangsungkan ieu acara. Ibu teh kudu bangga ka Mang Kukun, Akang teh kudu bangga ka Ibu Diah. Ngayakeun ieu acara Ibu Diah, ngayakeun ieu acara Mang Kukun syukuran ku pangajian. Ibu Timobi sangajan teu aya nu maksa, sangajan teu dipaksa, semua ka dieu adalah maksakeun. Ternyata ibu ka dieu kumaksakeun pengorbanan dohiriyah yang bukti untuk mencapai jalan menuju pintu surga. Luar biasa. Mang Kukun ngayakeun ieu acara pangajian Mang Uir ngaji ka dieu. Mang Uir ku Allah teh Mang Uir teh pintu surga teh tos disayogikeun. Ayo Mang Uir ka surga. Ayo. Mereka terus lihat saudara. Kalau mau ditanya ku pamajikan mah wah yang ke surga, hayang. Ku abdi Mang Uir hayang ka surga, hayang. Ya Allah ya Rabbi. Aja. Dengan ikatan cinta yang kuat, Mang Kukun sareng Ibu Diah menghasilkan, membuahkan putra tercinta Janggio Muhammad Al Ihsan. Sabariji yang putra Nabi Diah? 2.
Iya pangalitna apa pangagengna? Pangalitna. Oh pangalitna, ari nu agengna ieu sabaraha taun sugan apal mangwir. Istri kamu gat nu ageng. Istri mangwir sanaji putra. Dua berarti mangwir geus 2 kali ngawirkeun itu. Teu mungkin ibu Bidiah bisa boga budak. Lamun dalam hati tidak ada rasa cinta ka mangkukun. Pasti mangwir oge gaduh budak 2. Ieu teh buah cintanya mangwir jeung bojo. Ngan abdi duka ieu mangwir ayeuna ka bojo masih kena aya cinta henteu. Ari ka abdi cinta henteu. Laki-laki normal yang ada belisan. Kenapa ayah mangwir ka ibi ka bojona tidak ada rasa cinta? Ibu kasalaki ayana ibu kasalaki teh aya rasa bogoh. Wajar da kita teh geus kolot, urang teh geus wah geus atia, geus nini. Mangwir teh aya rasa cinta ka pamajikan. Cek abdi ieu jawaban yang tepat. Da boro-boro mangwir abdi geus saluat mangwir. Nya kunaon geuning cinta mangwir ayeuna teu abadi ka bojo. Cinta abdi teu abadi ka salaki. Da cinta jelema ka nabi beda jeung cinta jalmi ka jalmi deui. Ari cinta urang ka salaki, cinta salaki ka pamajikan. Lamun teu awet teu aya teh pantes da cinta urang mah mangwir sakeuna ku seep mangwir lain setan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya cinta di dahar setan. Oh, jadi mangwir mah tadi nggak nyebut cinta. Allah ka pamajikan itu berarti cinta mangwir ku setannya. Cinta urang masuk aya seep. Bu, jawab dengan jujur ibu jeung salaki baheula jeung ayeuna anyar kawin jeung ayeuna geus lila beda henteu? Ada perubahan ke mangwir? Aya ada. Mangwir yakin keur anyar kawin jeung ayeuna panggilan ka bojo pasti beda. Bu, nuju engal nikah ibu ku caroge disebatna dipanggil naon ibu? Neng, ayo mangwir soribat naon ka bojo? Aduh, tidak kawancok kering aduh. Oh, enggak nikah mak, Neng, Yayang, Aa. Itu sesuai dengan pengalaman bu. Abi enggak nikah begitu rengse di akadat lu. Saking beratnya cinta suami ke Abi. Abi harita kerboboh namun gebuk-gebuk kami jadi salaki. Waktu itu tidak ada yang bisa memisahkan kemesraan daerah Kubatur. Didiukan dina pelaminan tekau panang bukasan sakit sok rada-rada. Jangan jauh-jauh yang manggil lagi. Oh kudu deket kudu rapat kecil. Ieu mah jauh atuh. Ieu mah uir jaga jarak teh ya. Tekau deket bukasan salaki. Aduh kecil mendekat manjana. Kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Abi tele, salaki cek abi di setiap ada kamu. Mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Waktu itu masih ada cinta yang besar dan tinggi. Ibu terera tuh sebulan 2 bulan keselila cinta itu membuahkan hasil. Nah hari awewe mah dikereuyeuh teh pasti bareuh. Mohon bu, ibu, ibu kantos hamil. Hari mangwir pernah hamil ente? Ente, umpamina hamilan osok. Mangwir teh pernah leuneuh, cenah oge ngareuneuhan aja. Ya Allah ya Rabbi ibu aja araya ieu teh araya bok kirilah awewe sapertos ayeuna ibu dia lami beki lami ditikah kumang kukun membuahkan hasil beda lagi bidiah kuat ku harita jeung ayeuna geus dikereuyeuh bidiah baru naonna teh patuangan teh reuneuh ayeuna sabaraha bulan ceu 9 bulan aya di dieu lalaki nu sakereuneuh
bisa ente manguir ane. So, kalau direk diberi duit 50 juta manguir, tapi kudu ane. Lu ngarang lagi baca boro-boro pegang jika manguir letik awak. Mesin ujangku badak gagah jika jeger tetap mual ayam lebih saen hampir bisaen re saha nu bisaen awewe matong boro-boro awak nu gede nu badak sengaja awak garing letik ipis hideung hirup deui hamil bisaen da geus dilatih gagahna Allah mah awewe mah ku Allah boro-boro hamil mawa gunung dua ge bisaen sakali hamil mangkukun bidiahna prosesnya lami aja 8 bulan nu ngaran istri nu hamil kagegenol budak teh lain ayeuna enteng abot makuir 8 bulan teu kabayang bareukna atuangan kasiksa hayang gagara bujal ge hese kudu kieu aya aja teh ngarongkong da bujalna maju ka hareup nya piraku atuh betong maju ka hareup bujal ka tukang kudu kieu rek saya bingung di bawah nang karak cangkeng benang di bawah nang ngigir sieun bae di bawah nang kursiun bitu matak lamun awewe sarena nang kuban keur hamil teh percis di odong-odong jujulaeutan umplek di odong-odong indah Indomaret mawir kapadung geus suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing atuh pamajikan teh tapi kesetiaan mangkukun masyaallah matak di dia teu aya kakapok 2 kali ngalahirkan budak nu kadua cek dia nu kahiji ternyata jadi pengalaman begitu kesetiaan mangkukun yang sangat luar biasa nuju keluar kesan nu ageng nu alit di dia bade ngalahirkan budak nu pertama dicana kalidan ku mangkukun ke dibawa ka warteg da karunya geus katingali pecah ketuban datang ka bidan saurang bidan teh ka dia ibu dia mangga naik kana ranyang nyamuhun bu bidan kana kenteng mah luhur deui tarik napasna bu dia nya pasti tarik tamang Agustusan heujeunkeun bu dia macana heujeun mangkukun miheulan terus bu dia kalang ngahuleung geuning salaki jadi kieu bidan ger geuning anak ieu teh orok teh bau si orang teh lain bidia nu ngajuruna aja saur bu bidan bidia tarik napas bu bidan aduh teu kiat wayahna sakali deui terus pamudak karek keluar terus sakali deui tak geuning rambutna geus katingali pedahan rambut si ibuna keneh teu kabayang mangkuir baja mangkuir ngalahirkan 2 kali teu kabayang perih peurna mabok jeung mualna jeung cangkelna jeung capekna pamajikan mangkuir bade ngalahirkeun tapi sarua mangkuir oge setia ka bojona teh bojona bade ngalahirkeun kaluaran gesangan ageng mualit ku mangkuir diusapan bari ditiupan cek bojona teh tong tarik teuing atuh bapak tong tarik teuing kunaon bau nya irung normal betul halus saja masalah begitupun sama mangkukun bidiak bade ngalahirkeun diusapan dihadabosan disemangati da sok aya kabejakeun ibu anu keur ngagejeun keur mules patuangan tiba-tiba ngalenyap bobo mohon bu matak ayeuna mamang sok keluar budak teu kabayang nyerina jiga kumaha mata kahade bapak ketika bapak ngalahirkeun taruhan antara hidup dan mati sama waktu harita urat pegat duka sabaraha urat anu pegat tina bubututan pamajikan bapak data sabani atuh mangkuir anu rek dikaluarkeun jeung rek asup ka jero teh nu dikaluarkeun mamangkuir nya badag bari gondrong asup aya leutik bari gundul atuh matak lamun istri maot nuju ngajuru nuju ngalahirkeun disebutna maot syahid maot naon bu sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ketika ibu ngalahirkeun ibu syahid maotna tapi ayeuna mun mangkuir ayeuna maotna nuju ngarokok nuju udud eta mangkuir lain maot syahid lain maot syuhada tapi mangkuir maotna syuhada sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad bu nyeri henteu ngalahir jawab nyeri ngajurun teu waduh manya borsok deui atuh geus abi dia ke hiji budak tong aya 2 nyeri teu kabayang aing mangkuir ieu teh kapan cek ogi cek naon teh cek diok teh bade dihitan ari dihitan mangkuir nyeri henteu pasti nyeri apalagi cek diok anak kecil
mau diajarkan berdarah-darah tina sebagian anggota tubuhna ditentek ku sebagian anggota tubuh teh ku benda tajam yang pasti nyeri dan cek mangkuir ge nu geus kolot boro-boro ditentek itu kacepet ku soe tinggi nyeri nya mangkuir aduh muhun asal seperti om jeung mangkuir mah nyambung baca aya kayong jeung mangkuir pasti bu nyerinya mangkuir dihitan ngelamun teh nyeri mah pasti mangkuir hayang deui komo kamari mah geuning mangkuir keur usum corona hese neangan duit hese usaha sedangkan ari budak anu dihitan teh geuning ibu meni sok ayu ku duit teh sakali nu ngalongok nu nyecep teh 10.000 20.000 komo baraya mah yang 100.000 matak mangkuir bisi Allah gawe hese ngalah duit mangkuir usaha can meunang dihitan we deui gebar-gebar ku pamajikan mangkuir yakin mangkuir setiap yang ngaliwat pasti diciduhan itu mangkuir sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad bu dihitan ngalahirkeun eta teh ibadah nu dibarengan ku nyer bu atau stop ibu moal ngalahirkeun deui ari nyen budakna stop henteu om doh mangkuir celah henteu aku lah kita kula mangkuir nya terus produksi komo malam Jumat mah ceu kawe zaman ayeuna mah sok hese ngaulaan salat teh padahal eta teh kewajiban ceu salaki gegerwan teh maneh hese nyamperkeun teh teu bisa dikodoan salaki geus sosoran di kamar bae sembatukan deneng bapak siap bukit tadi ngadeh teh aya naon atuh sampeurkeun ceu kabok atuh da cenah Bu Haji ya keur nyaharepan kompor di dapur keur masak bawa jeung komporna taros kapan malam Jumat teruskeun ka Pak Kiai teruskeun ka ajengan mun ibu tak ibu uwir baik ngawulaan mangkuir malam Jumaah eta teh ece akur pahalana teh jeung ngabunuh Yahudi 80 sedangkan urang neangan Yahudi teh hese matak sakalin malam Jumaah mah pareuman ikatan cinta tong di dalajuanan salaki we paehan ya wadela jengjon we ningali sinetron aya salaki hayang babatukan teu ngarti-ngarti saperkeun ke mah taros ku ece teh sesuai dengan panggilan ece nu betah ka salaki mun aa mun bapak-bapak ibu ayeuna sok nyebut aa bapak teu naon ayah aduh ayah si ayah sampean jeung berapa ayah aduh si ayah teh manggil teh bubun naon bubun telan anu sok aya nama bun telan hitut ai mah goer ke naon teh ya Allah ce sok taros bapak aa atawa naon we kunaon bapak teh tadi berdegehem wae merencek salah kita ka dieu mah mama teh ulang kudu we dielingan naon ka dieu ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi pamajikan kalang urang di mana bapak Yahudi tak eta dina jero calana jam 8 ke 9.80 maehan Yahudi jam 12 lagi teh nyaring deui mama naon pak gandeng mama teh tuluh lain kitu mama bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui akhirna mati jam 1 tepikeun ka jam 3 ngajam maehan Yahudi ari salat subuh kaburangan Yahudi mah menang 8.000 di paehan salat subuh kaburangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojok teh entok cek entok teh raos sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad kasunatan eta teh mang uir ari dihitan teh eta teh dicontohan ku Nabi Ibrahim alaihissalam disampurnakeun ku Nabi Muhammad sanes dihitan unggul mang uir dina badan mang uir teh aya kasunatan anu kedah di raga dina digarap ku mang uir hiji meuretan kuku teh ulah paranyang bari hari deui kitu udah di paranyang jeung hari deui aduh teh kudu dikeuretan mang uir engkong sieun ere kuku mah sesakeun eta nu panjang teh dipotongan bersih dua tamang uir surat mersihan kumis mah tos rapi eta teh mang uir teh da sok aya nu ngingu kumis teh ocong mamai di jembatan leho jajan eta cium naon channel
Mang balik channel surupun apa kata channel mana channel tahu ukuran kunyang sana kumis aja. Jadi tadi kita mangkuir kumis hati yang rapi tilu mangkuir sunat bersihan bulu ketek mangkuir bulu anda ada cenanya udah kudu bersih opat sunat bersihan bulu sayang odeng namun di lalaki di mangkuir dikerok mun di awewe dibenyeng didudut kawas kabayangnya mun didudutannya pew lima sunat dihitan mangkuir atas dihitan atas itu cerita si aja terpercaya mangwir teh monggon. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah anak kecil cek dia pada dihitan dinten anjing. Iya pas sunatan ti Nabi Ibrahim disampurnakan ku Nabi Muhammad jadi wajib hukum lagi. Da budak rek diajar ibadah, budak geus dewasa tapi kan kakolot kudu ibadah. Yakin ibadah kudu suci tina najis. Ngan ulah sok aya bahasa cenah budak leutik anu can dihitan ulah dibawa ka masjid. Cek saha nu ulah maki di mana budak tas ngompol ece tuluy ayeuna dibersihan eta cika hampangan teu bersih aya keneh nu nyangkrung dina kulit hasapatna budak dibawa ka masjid ku bapana diganong tapi keun karemes eta cai kompol kana baju bapana dipake ku bapana salat teu sah eta mamawa najis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Naon tujuan mang ayeuna kukun sareng ibu dia ieu bu teka bayang ieu mang kukun saya sabaraha juta mahajan tena menelega panggung badak kursi hade jigana mahal keneh mayar tena aja abdi gitu dijumlahkan teka jumlah dihitung teka hitung untung dan rugi na ku mang kukun teu dipikirkeun yang penting tujuan mang kukun bisa ayeuna tercapai ku ayana ieu acara ku berkorban dunia jeung harta naon tujuan mang kukun hoyong putrana menjadi putra yang soleh. Mohon bu ibu hoyong gaduh budak soleh mang kukun hoyong gaduh murang kali soleh tah mang kukun kahade punak mang kukun lamun hoyong soleh omat di dieu aya PAUD mang kukun aya madrasah dini aya pasantren aya budak mang kukun di pasantren keun. Alhamdulillah aya budak urang rawa di dieu nu ayeuna di pasantren aya budak urang dieu nu ayeuna masih di SD tayang atuh sina balik cu kapan ayeuna teh geus penting mang kukun manya budak sina ngarenong di SD bu tadi emut dan untung jeung rugina yang penting cek ayeuna giok menjadi anak yang soleh. Apakah ayeuna mang kukun bidiah ieu budak bakal jadi budak soleh usaha harta dikorbankan dina penting ayeuna tapi kan kata di orang mang kukun ngayakeun hiburan tapi kan kaisuk da ieu teh acara can beres belum tentu mang kukun ieu budak jadi soleh dengan banyaknya harta yang dikorbankan. Daku harta mah ti baheula ge mang kukun teh geus beak ece gede mah 4 bulan dikandung ku ibu dia cek dia ece nuju ngandung eta patuangan ece kurang kali dina lebet patuangan yuswa 4 bulan tos ayeuna katingali berkorban harta demi anak soleh sok aya ibu di dieu lamun ayeuna hamil keur 4 bulan ece kakandungan 4 bulan ngayakeun pangajian ngariung 4 bulan sok aya bedul lila teuing ngariung 4 bulan tai aliran sesat nu kieu boro-boro 4 bulan atuh cengariung mah dicangkel bareng lila ayeuna ge 2 jam aja geus ayeuna cangkel di pasien berkat enggak ku mang kukun di pasien tuang teh aja di pasien naon atuh hah oh suuk awas cenah ajan tadi beres suuk mah sakieu ku mang kukun ulah nyebut kitu budak harga mang kukun ayeuna mere pangaji ku pangajian ieu ece ti bumi ka dieu cek tadi ge menuju ka surga ka mana mah ece jalan ka surga lain kitu cengkeung tarik bari salah ka mana mah ece jalan ka Jogja ka dieu heula ka dieu mah Mang Uir ka paling wetan ka mana mah ibik jalan ka surga ka dieu mah ala ece ka pangajian sok Mang Uir ngiringan ka pangajian
Benar kita uir pengawasan pengajian kita seru-seru kayaknya itu. Pengawasan teh pengawas pengajian teh pengaji. Urang ka dieu teh ngaji, ari ngaji teh ngajajan neangan aji, ari pangaji teh harga, ari pangaos teh sarua, pangaos harga. Berarti nu ka dieu urang teh keur neangan harga. Gek di dieu ieu jalmi nu geus meunang harga. Saha nu mere penghargaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makuir saudina sapali keterangan hadis Kangjeng Nabi sing sabae jalmi angkat kana pangajian samemeh ngalingkakeun sampeana samemeh ngepatkeun dua pandanganna maka Allah tos nyatet ka ibu jeung ka bapak dosana dihampura ku Allah. Dilengkapkeun tadi Mang Uir eta sampean ka dieu dikepatkeun eta pandangan Mang Uir ka dieu kana pangajian cek Allah kaya Mang Uir teh ngambah jalan ka surga alhamdulillah. Dan ngaji Mang Uir lengkahna jadi ibadah, lompangna jadi ibadah, kepatna oge jadi ibadah diukna oge jadi ibadah nundutan milu nundutan tuluikeun tuh cina batur oleh kana lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna oge jadi ibadah nundutan cek saha cerita cek saha geura jawab nunutan jadi ibadah cek saha di sini baledog ku pantas ya mending areuna eta nya dalil nunutan jadi ibadah boro-boro nunutan ece nu bentar ge can karuhan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad jeung anak ece ari kana pangajian mingguan masuk beda jeung kana pangajian jiga nu kieu kana hitanan, kana kawinan, kana muludan, kana rajaman nu angkat teh jalmi teh meuli sok beda-beda. Abdi tadi penak jeung si Abah bade ka mana? Bade pangajian hitanan di Mangkukun. Biasana si Abah lamun kana mingguan masuk make sarung, kari-kari rek ka dieu mah tadi meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ojo angkat kana mingguan mah biasa make sarung jeung samping. Kari-kari kana pangajian hitam mah ojo menikat ayeuna gaul. Eta nini make legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anakku. Dikoet ku anakku. Eta nini make jatuh di luar itu Mang Uir apaan ke lejing terang lejing naon ari lejing teh lancingan naon oh strip lain yo ari lejing teh Mang Uir calana lepek jageleun an sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad wios ibu ka dieu kumaksakeun ieu pengorbanan dohir yang bukti keur menuju jalan ka surga. Da yakin ece teh mikir atuh lamun teu maksakeun mah di imah TV lalajuaneun sinetron ece hanca tinggalkeun kararamena eta si Elsa jeung si Andin. Ece ulah loba pikiran kana masalah sinetron eta. Da geus puguh si Elsa ieu mah geus di penjara. Si Andin rumah tangga geus bahagia. Ngan doakeun ulah aya teror deui ka si Mamah Rosa. Sabab karunya ece si Aldebaran jadi pikiran. Dan si Aldebarannya akan mau jadi indung hayang we aya nu neror. Ternyata si Om Irfan juga nurek nulungan padahal eta teh jero-jero nama lain. Kadu akeun lah pokoknya masih Catherine jeung si Randy sing kawin aja sing jadi. Bu. Lanjut. Kade Mang Uir, Mang Kukun. Saya buat kana paragi iya Bu abdi gaduh nanti obat paragi nyeri tukur minyak obat balik kur subhanallah leda wali Kukun jadi sama wali nanti paragi ngurut gitu ya iya mah Kukuna bos buah-buahan kadanya Mang Kukun ya bisi abdi teh ka bagian jeruk ke jeung lengkeng nah udah jadi hate Mang Uir kamari abdi ngaos ka daerah Bandung pada telepat macet salaki datang ka imah teu beunang ditanya hampir Mang Kukun harita Mang Uir abdi teh di abang perceraian rumah tangga teh
malangsa aduh balik ngaji ke rumah capek awewe mah hese gerajo lamun ayeuna ngabandingkeun ka capek awewe jeung ka capek lalaki da beda itu capek kene awewe jeung lalaki mah mun bu sok tingali ece eta tangan gaduh kurang kali alit ya Allah yakin ece dugi ka bumi eta budak rungsing da salaki moal milu ngurus kieu langsung rungsak salaki mah budak ceulik gogoakan nyare kandang mah budak ceulik wae kuma inuna ke peting-peting kakak garap bawa bager atuh do ka dieu nenen cu genyil budak teh geuning sok nenen kana papentel susu inung lain kana papentel susu papa budak geus repeh kapan mangkuir ge nu boboakan mangkuir ke tengah peting wah panyaha ge meureunnan ku pamajikan mangkuir diantep meureun cek pamajikan teh atuh ka dieu parepeh tong boboakan era sok ka dieu sampeurkeun dieu parasmanan jeung budak teh sabelah deui nganggur kok sabelah ku budakna nu sabelah ku mangkuir tapi kan ka hulu susu teh offset ari kutang laluhureun dada susuna hadapeun bujal ya Allah atuh mangkuir abi hari teh ya Allah keur capek aja balik ngaji teh mari capek jabab penting jabab tulu datang ka imam salat kita benang ditanya nyerina ari ate kunaon atuh kita tadi mama maca salam itu nya malan ate hoyong panta da abi dina panta dina subuh kita na panggung keresekan kumaha aja mata hapunten nya mangkuir ieu ajakeun mang kukul saya sudah hoyong gitu cici lain abi dari kalebet eta teh mangkuir jadi teu pararugu da inget ka salaki abi teh nya ningali budaya inget ka salaki ningali susu cak beruang inget ka salaki mata bejakeun mangkuir ka mangkukun keresekan eta teh jika kamari atuh cebalik ngaji ti Bandung salaki ditawaran pantak mung hoyong naon atuh ate hoyong susu cak beruang mung hoyong naon atuh hoyong neneng teh hayang kunaon atuh sok jawab ate geuning bae doa mama teh capek uing ngawas lah mama mah tas ulin lain tas ngaji ieu ih ari anak mama mah ngaji tas ngaji jadi nyebut tas ulin piraku cenah tas ngaji balik na mobil Allah berkat oh si orang teh mangkukun pedang teh bawa berkat biasa nanti balik ngaji mah dina bagasi mobil teh sok aya lengkeng sok aya jeruk sok aya hayam sok aya beas nya teuing teu apa mama mah jeung susul ka panitia kanggeuk pokona mama mah geus nambarang teu percaya mama mah teh balik ulin nyeri aja hari teh hate tepikeun ka ayeuna geunang can cager nyeri mata kampura ka mangkukunnya abdi mah mau komenta ngan nitip pokona mati dia abdi balik ulah nyempi paseun deui jeung sakati ya geus atuh mangkukun daripada abdi kudu paseun jeung salaki mending ribut ayeuna jeung mangkukun ieu mah punten mangkukun abdi mah nyarioskeun anu biasa ieu mah nu biasa uih ngaos teh sok pilu ku sagala nu biasa cenah mangkukun mah teu biasanya biasakeun ya sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa punten Mang Uwir ya abi mari ngos tacan tua teh sok balelor Mang Uwir eta teh sholawat ka mana kita di sholawat ka mana bieu teh sholawat dokter sholawat si pinter Mang Uwir masyaallah berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat sadayana Allahumma sholli ala Sallu ala
Nabi Muhammad semuanya mudah-mudahan orang dia sing sehat. Nuhun sing angkat penyawat Nabi Allah digetos tinggal sehat. Barokah ieu acara, barokah ieu pangaosan, barokah ieu tempat, barokah ieu syukuran mangkukun sareng ibu dia. Mudah-mudahan dia mau hadir dia sadayana disehatkeun ku Allah. Sehat lahir, sehat batin sadayana. Nu alundur mudah-mudahan sininggal didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Ditebihkeun tina sagala panyawan. Wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Betah teh ibu ari maca sholawat. Betah. Bagaimanapun sholawatnya ibu udah beda-beda sholawatnya, tapi tetap mau ditujuna ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun ibu yang dipacakan ku ibu, disapa ku ibu, mau diucapkan kinalisan ibu kata Nabi yakin mau bakal timbul pasea. Ibu kernyisikan, ibu kernistrika, ibu kernyangu, ibu kernyese. Nu dibaca nama Nabi, nu disapa nama Nabi. Cek ibu teh bari ngisikan teh, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku, ya Muhammad, oh kasihku, ya Muhammad. Kanyahuan ku salaki ibu keur maca sholawat, keur nyebut-nyebut nama Nabi, rek dicarekan moal aja. Diseselan moal bu. Salaki moal nyarekan paling salaki teh ngagabruk ka aja teh. Mama, aya naon bapak? Bapak mana langsa ningali mama kita tadi nalangsa pedang naon. Mama teh geuning meuni getol maca sholawat, mama teh meuni teu liren sanajan keur capek ge se. Geuning eta mama teh hayang we ya Habibi oh Muhammad, ya Habibi oh Muhammad. Bapak mana langsa jeung kayung-yung ningali mama. Syukur mah bapak macan bisa kitu. Sapaatannya mah bapak isukan ku barokah mama daek maca sholawat atokeun salaki. Tapi lamun ojek keur ngisikan mangkuir. Oh kuir, nu dibaca kuir jeung kuir. Kanyahuan ku salaki yakin aja ditajong bujur aja. Meureun salaki bari nulak cangkeng ari sia rumah tangga teh jeung kuring jeung si kuir. Huru hara karena yang disapa nama beda aja ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengorbanan mangkukun ulah jadi sia-sia. Pengorbanan di dia ayeuna ulah madak jadi mubah. Nyebut budak hayang soleh ketika ayeuna ibu ngobrol ejeng tatangga di dia ejeng nu sejen. Alhamdulillah cenah budak teh geus dihitan, geus cupar kewajiban geus diislamkeun. Tapi ketika bada dihitan ku mangkukun jeung ku ibu dia budak teu diwawuhkeun kana agama, yakin budak moal soleh. Da kewajiban faktor utama mangkuir boga budak soleh teh saur hadis Kanjeng Nabi hakku walid ala walad salas, kewajiban kolot ka budak teh ibu tilu. Hiji pas lahir, sebelum lahir sudah kita harus siapkan apa yang harus disiapkan. Ayyuhasina ismuhu, siapkan nama anak dengan baik. Bu, pastinya ibu upami nuju hamil osok balagun dengan jeung salaki bapak rek saha ngaran budak teh. Tah mun lalaki kieu meureun mun awewe kieu nu kumaha ibu nu sae mah nu cocok canat tina asmaul husna. Di abdi aya tatangga budakna teh namina Gani, ku abdi diprotes jang ka dieu. Sangaran budak, sangaran ujang Gani. Make Abdul jang da Gani teh tina asmaul husna tina Goni ngalawan amoal cenah Bu Aji abdi mah. Moal make Abdul da ngaran abdi mah lain tina asmaul husna. Tina naon atuh bapak abdi angga inung abdina nih jadi Gani. Kumaha cenah lamun inung maneh mumun bapak maneh iding kuning. Wah asa teh lamun bapana Abbas inungna Koko meureun anakna teh jadi. Kalau bae anu leuwih geuleuh jeung goreng bapana Tata inungna ai anakna teh jadi. Da ayeuna masuk ayeuna ngaran budak teh ayeuna jiga anu alus tapi teu alus ieu. Mang budak nu digaraya gitu eta sangaran adi lanceuk awewe meni tilu. Eta mah cenah si Eus Febriani da lahirna bulan Februari Bu Haji ami kainget wae. Oh aya teh nu hiji deui eta mah bulan April sangaranna hiji Aprilian. Ari itu nu bulan Maret meri eta mah cenah baca. Berilah anak siapkan dulu nama dengan baik. Mungkin ia ti memeh lahir oge ngaran teh tos disiapkeun ku mangkukun teh.
Janggio Muhammad Al-Ihsan bagus pisan gitu Bu, cocok ngaran teh hade ku ngaran hade teh mancing diange doa sapertos budak nabi napawaj ari pawaj teh kebahagiaan. Yakin budak teh ku inung ku bapakna ku dulurna ku tatangana ku barayana ku aki jeung ku ninina tiap waktu teh dipanggil jang pawaj dipanggil pawaj kebahagiaan mungkin turun ke budak kita. Tapi coba lamun kuir pencet makuir korban makuir rungkap makuir itu soal ibu mawas Ihsan bagus itu aja Muhammad kuir jadi pantas itu tadi kayak keluar kuir aja nah ari pagawena kumaha ngaran itu aja so cocok itu lah kuir ngaran nyati tadi gitu cici wae kayak keluar kuir. Subhanallah, berilah nama yang baik aja anak deh. Mau Siti, dapat aja guys saya dalam ditanya mak Siti Maya Saroh mana rahnya. Bunga ini malah mun aku bawa jadi Siti Maya Sirahnya banyak. Oh ojo itu Siti Maya Muna bawa ke sawah mah jadi Siti Maya mana aja. Mau Siti, yang kedua Mang Kukun, wayu antibuhu anak beri pendidikan. Tina naon ngadidikna Mang Uir budak teh ku pendidikan agama ilmu matematika awan sae ilmu geofisika ayeuna butuh HD ilmu astronomi bagus ngan leuwih pokok budak didiku agama dan didiku agama Mang Uir budak teh cadu moal soleh moal solihah tuh aya kajantenan ibu di Inggris terang ibu Inggris akang hafal Inggris henteu apalan adi mama wapanjina dina mobil dirinya Mang Uir di Inggris ayah hiji ahli sejarah historikus ngaranna Arno Timbi mengevaluasi dunia eta Arno Timbi ternyata cenah cek Arno Timbi beki dia teh dunia teh lain beki alus tapi kalau beki hancur emangnya teknologi semakin canggih usaha semakin lancar universitas institut akademi semakin banyak tapi hanya dengan itu saja geuning di dunia teh boro-boro di Indonesia di urang oge di Talaga di Cikijing di Cingabur jelema teh susah-susah ngubunga-bunga nuhun Bu kadang aya nu nyerang Senin kabancen Salasana langsa Rebo nomor Kamis ngalungis Jumaah tuh geunah Sabtu aya nu nipu Ahad dijedag 4 kali 4 16 pamajikan ngaleweh di imah teu boga beas angin barat angin timur matak murag daun nangka malarat seumur-umur di akhirat kana neraka Nini boga cangkir ditukerkeun kana wadah. Nini aki-aki malikir geus kolot kudu ibadah. Masalah eta mah eceu. Cek Arno Timbi kumaha? The license indispensable for a human being. Without it the existence of man wasn't possible. The license was essential for solving the most complicating problem. Kahartin teu. Kahartin teu Mang Uir. Sarua bikin teu. Ieu biasa kitu-kitu na Mang Uir menang ngapalkeun paranti pidato. Lumayan we piduiteun. Cenah bu aji mah kana duit wae dari masalah eta mah teu bisa dibobohong aja. Mang Kukun ge mau bisa ngayakeun ieu acara bisa kieu teh ku duit ieu teh. Aja ka dieu yakin nyecep tadi manyahade make kertas anu we kunaon. Ku duit. Aja make tiung, make baju eta teh dibeli, meulina make naon? Butuh teu aja ku duit. Jawab butuh teu ku duit. Butuh bakat aja mah rumah tangga oge alus ka salakita lamun salakina keur loba. Berarti nu kieu mah aya pulus lulus pulus mampus. Aya cicis romantis, cicis anarkis. Aduh, awe zaman ayeuna mah kitu nya Mang Uir ka salakita di pangbalikeun kongkorong mah sagala ditawarkeun di encekan. Bapak arek mumpung beurang. Dibere goyang lagi meni goyang gayung. Dijual we di kongkorong teh eueuh, goyang teh tinggal gayungna we unggul. Segala mendekat manja di saat ke loba duit lalu diberi duit 1 juta nikah saya tengah dangkat juga bakal diberi duit 5.000 nanggung juga kewuki amit ada uang abang sayang tidak ada uang abang tetap disayang kadenya di Uir ya pulang ningali ayeuna bentuk Mang Uir juga kieu di Mang Uir teh ada satu kemuliaan yang sangat tidak punya di wanita. Da ibu Uir ge mau bisa kieu ayeuna mau bisa make lamun Allah napakah ti Mang naon ti Mang Uir mata kade setiap ibu Uir uih ngaos Mang Uir cium tarangna sakali nyium tarang Mang Uir eta teh akur jeung umroh sakali jika kamari eta datang abdi di odah di obrolan ku ajengan lamun ibu-ibu paling kaji dan nyium tarang salaki eta teh akur jeung umroh sakali
mata keceng ke balik ti dieu tong ayeuna loba omong ringkus suku salaki kalian leungeuna cium tarana umroh nyium pipina aku jeung nyium Hajar Aswad batu hideung mata lamun diuir daek nyium pipi mah uir eta teh aku jeung nyium Hajar Aswad komo lamun mah uirna hideung mah kieu apa Hajar Aswad. Jagalah suami jangan kau hianati ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eger pusing pamajikan entang rungsing mending buka utang jeung samping asalkan bujur jeung pingping. Mun salaki ayang nyanung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenung. Awas makuir tapi kada makuir ge gaduh bojonya da makuir teh gaduh kewajiban mata komat makuir ka pamajikan mamakuir sing emut makuir pamajikan teh sing memang pangmeulikeun cang atuh beli mengasan sok paskeun sing memang pangmeulikeun cang ulah hehe atuh hehe eta dina hate teh aya jangan-jangan sok paskeun pamajikan teh sing memang pangmeulikeun cang cangkaleng makuir lain cangcut ya cangkalengnya mulai nanti pemijahan dari bawah jarah pemajikan itu cangcut Assalamualaikum Nabi Muhammad cek upload ini mangawir the license indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The license was essential for solving the most complicated problem. Agama sanggup dan mengeluarkan solusi satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Mata pek jawab naon sababna ibu lamun urang eueuh bae kemajuan negara urang teu maju-maju lamun urang teu maju-maju rumah tangga urang teu maju-maju bisi urang jauh tina mata kahade budak teh didik ku agama tadi saur paku solekna anak tong gumantung ka ajengan solekna budak tulah gumantung ka guru solekna budak ulah gumantung ka nu ngajar solekna budak gumantung ka indung jeung bapa mata kahade mangkukun bidiah maneh nyolehkeun anak solehkeun ka indung jeung bapa nah besok kadang budak masih ka masjid ari indung jeung bapana laju sinetron budak wanita ka masjid ari bapana nonton Persib kabudak manita ngaji indungna nonton TV bapana nya kitu deui kana pangajian teu beuki disamper pangajian alasan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge ku kurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge ujung tihang. Ah bener ya Kang ya? Sok ieu di dieu yo di kampung ieu Cibatur sok ka masjid anu ka masjid berjamaah kompak mun di dieu ayeuna ngaji aya 500 na jeung teu hadir. Bapak-bapak aya 60 urang bahkan leuwih hampura eucereng naros dunya di masjid di dieu aya nu berjamaah subuh sakieu. Aya moal. Cikang ari jarak ka masjid jeung ka sawah jauh ka masjid jauh ka sawah. Jauh ka sawah tapi teuing da mah uir atuh ayeuna mah jelema teh geus manusia rombong ka Allah. Dibere bencana ku Allah mampu dibere siksa ku Allah berbentuk ujian musibahmu ari geus ayeuna loba jelema nu sombong ka Allah gagah ka kebon mah kaduga balik ti kebon mangul suluh ku sorangan teu kaduga naon kaduga bari berat semen sasak kaduga ari ka masjid teh kudu barang mangul bari deket datang ka masjid diangkatkeun panangan dua Allahu Akbar tapi ngarasa berat lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh bapak-bapak jelema nu teu mampu mohon Bu laras Bu laras ieu nu kitu teh salah boro-boro ka bapak ieu mah ka ece-ece sok aya teu purun kana salat teh aya pang teu purunna salat naon cing isya 2 salat su 3 salat lo 4 salat ta apa itu danu adan-adan nu edan-edan eta geus adan teh karunya atuh nu adan teh ngageroan jamaah ngageroan warga wae haluang pas adan teh eling muslim sok aya nu kitu mah uir di masjid sok eta teh hariri ngajakan eling hariri ngajak teh eling ngajak eling ngajakan naon ce salat ngan cenah mah uir
ojek ibu-ibu pangtepurna sholat asar. Yuk da meureun sholat asar teh tas capek digawe bapak-bapak teh sok gerak ku Mang Uir urang bareng ngajak sholat asar eling. Barengan Bu. Eta nu kitu Mang Uir hariri ngajakan eling, hariri ngajak teh eling. Ngajak teh eling. Pira ku yakin ngajak sholat asar atuh nu eling mah mikir aja. Asar geus kaliwat subuh lila keneh geus celeng sholat asar. Mata kabeh mah teu miluah. Peuting Mang Uir teh eling ieu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadekan lah kagagahan Allah nu bisa ngedekeun kagagahan Allah. Barudak pamuda teu ngarasa gagah. Lah anger boro-boro ku Allah. Nu eleh ayeuna gagahna Allah. Yakin mesin ku jalema oge bakal aya elehna. Yang mun juga nu nyawe lamun ditatokeun cakatu anjing. Anjing, buk di baru mah hidung soang lewe. Anjing, bobol aja dan silok lah. Ai modal disolokan naonan. Yuk menikah tingkatkeun iman ibadah takwa ka Allah. Da urang hiji waktu bakal kuih deui ka Gusti Allah. Naon nu rek diuak urang maot, lain dunia, lain harta, lain banda, lain intan emas dan permata, nu bakal dibawa maot terkecuali iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Jadi nu dicalakna ge amal. Lamun baca maot mawa amal soleh mawa amal usaha. Da soleh hayang babawaan. Karunya Mang Soleh geus teu bisa pertanyaan malaikat dijawab ku Mang Soleh. Gara-gara soleh teu mawa amal. Ka mana soleh amalna dipau ku Mang Uir. Jadi nu dicalak mah amal. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap kana mah ketiga anak lagi dikandung. Yang kedua Mang Kukun wa yu'adzibuhu anak beri pendidikan. Sok didik ku agama, sing bisa maca Al-Qur'an, cinta ka Allah, cinta ka Nabi. Teu bisa Mang Kukun ngadidikna serenkeun ka ustaz, serenkeun ka kiai. Yang ketiga wal yut'imhu min halalin anak beri makanan anu halal. Sok Mang Uirnya da kabayang Mang Uir atuh ari boga budak soleh mah. Mang Uir bade maot nuju engkat-engkatan sakarat. Mang Uir teu boga biaya belan anu hutang budak hayang ayeuna soleh. Nganterkeun kana kabagjaan Mang Uir tepikeun ka akhirat. Mang Uir teh sakarat ge budak nu katuheunan aya, ge budak dikencaeun aya anu dua teh. Ngareneng jeung Mang Uir nalkinan Mang Uir nu keur sakarat. Cek budak teh bapak tuturkeun kalimat abdi la ilaha illallah, dituturkeun ku Mang Uir la ilaha illallah. Cek budak anu hiji deui bapak, entong wakarepeh ya tuturkeun kalimat abdi Muhammadur Rasulullah, dituturkeun ku Mang Uir Muhammadur Rasulullah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikaluarkeun tina lisan nu jadi budakna ku Mang Uir dituturkeun dibaca ceklek Mang Uir maot nyanak iman Islam dianterkeun ku budak anu soleh kabitan da kitu Mang Uir sakabita masuk budaknya didik ku agama sing cinta ka Allah, cinta ka Nabi, cinta Al-Qur'an. Itulah Mang Kukun bidiah kewajiban hak orang tua ka budak lain ku harta nu dikorbankeun seueur, lain ku dunia seet ageung ka budak, tapi ingat didik ku agama, wawuhkeun ka tempat ayeuna agama. Memeh anak soleh kadek Mang Kukun bidiah solehkeun heula indung jeung bapakna. Mudah-mudahan Mang Uir ieu pangosan agung manfaat sinar barokahna. Hapunten ya Mang Uir itu ku abdi carita di leureut. Abdi hawatos ka para kiai nu dipayun. Abdi hawatos ka para ajengan anu dipayun abdi. Di dieu yakin ibu sok aya pangajian, diuruk ku para ajengan ku para kiai. Upami aya mingguan, aya poe Jumaah, aya pangajian, yakin ece upami di dieu ngaos diuruk ku ajengan setempat sok dibere nu kieu saina. Dibere panta, larutan, budai, air mineral, Sprite. Bener nu kitu teh. Ari abdi mah jauh ka dieu mun disagara disuguhkeun ku naon ajengan setempat teu sapertos kieu. Keun abdi mah ecek ka dieu saliwang, da abdi mah ka dieu ge pedah we ku Mang Kukun di Onang. Da kuduna mah jadwal abdi teh di Karawang. Geuning teh ka Karawang, nepak tarang rek naon ka Karawang da eueuh nu Onang. Mata geus mending keneh ka dieu puguh ku Mang Kukun di Onang.
geuning ari di orang mah sagala dibikeun sagala disuguhkeun ngan abdi teu regreg abdi teu atoh ditingali ku akang ditingali ku aja sagala dibikeun lamun milaraan kaajengan setempat sedangkan anu pokok aja lain abdi tapi kiai setempat ibu di dia budak ceurik budak gering ka dokter teu cager-cager menta doa moal abdi ka panganaran ibu nu dititahna yakin abdi suhunkeun doa jeung tah ngajamne cai iwal di ajengan setempat makanya tos keur urang kampung Cimatur di mana aya acara pengajian ulah ngonang deui abdi mangpaatkeun ajengan nu aya di dieu ngonang tinu jauh mah resikona ageng sodako saeutik era gede eueuh mata kesuwe nu aya di dieu ngan bisi kekeh kapaksa urang Cimatur hoyong ngonang deui mubalik tinu jauh geus ulah saha-saha deui abdi we ti pangandaran supaya terputus silaturahmi itu kapan pakowu layan hulu jannata qatiun moal asup ka surga lamun jalmi mutuskeun silaturahmi jadi lamun urang Cimatur teu ngonang deui abdi jigana nu panggeulana dosana teh Pak RW nah aya Pak RW aya Pak RT aya lakinya mangkukun ulah jadi emutan syukuran ieu termasuk dimuliakeun ku Allah hiji aya sedekah dua aya pengajian tilu aya silaturahmi baru kaku silaturahmi ieu sanes kamu mangkukun ngumpul ka ece jeung ka akang saur kangjeng Nabi hiji bakal dipanjangkeun umur kadua bakal digampilkeun milik rezeki tujuanna ingat pamayafal dalika ibtigha amardatillah kudu karena Allah mun tujuan karena Allah maka fasawfa nutihi ajran adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih Kamang Kukun, oge hatur nuhun Kamang Uir anu parantos mendampingi abdi. Malawe eta macanak deui nya Mang Uirnya. Dan di abdi kudu kenang-kenangan ka Mang Uir. Mang Uir. Mang Uir. Mang Uir. Ieu bulan teh masih Rabiul Awal, Rabiul Sani eta teh Bu. Mulut siling mulut. Siling mulut kaping sabaraha ieu Mang Uir siling mulutna. Apa geus lah da bulan masalahna ge sae bulan Mabul Hijriah barokah ngan kamari dina bulan Rabiul Awal pasti di dieu rame seueur pengajian naonan mauludan aya nyebut maulidan aya nyebut muludan wios lah sami-sami kana ieu intina dina bulan Rabiul Awal teh aya lahirna peristiwa lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi bade naros ka Mang Kuku, ka Mang Uir. Mang Uir ari Nabi Muhammad irahat dilahirkeun. Irahat dilahirkeun Kanjeng Nabi. Gitu. Lahirna irahat tuh Kanjeng Nabi irahat lahirna. Oh, Senin tuh, cek itu Senin. Senin mah poena Mang Uir. Rabiul Awal bulanna bulut mah. 12 mah tanggalna cek. Oh gajah taune. Lamun dia taros iraha Nabi Muhammad lahirna teu hese Mang Uir ngajawab teh baheula kitu. Cicing nu bodoh tong demo. Iraha Nabi Muhammad lahirna baheula. Sabab Nabi Muhammad lahir sanes dina bulan Rabiul Awal ayeuna. Nabi Muhammad sanes lahir dina bulan Rabiul Awal tahun kamari, tapi Nabi Muhammad lahir dina bulan Rabiul Awal. Wah. Bisi kapal lah hese Mang Uir. Ai Nabi Muhammad lahirna tuh di kota mana? Ah, gini pinter imam apa? Ari wafatna di kota mana? Madinah. Dimakamkeun ge di kota mana? Madinah. Ari Mang Uir rek dimakamkeun di mana? Eta jadi pertanyaan Mang Uir rek dimakamkeun di mana? Di mana? Di Rawa. Di Rawa. Mangnya tuh digolerkeun. Baru Mang Uir teh kudu diasupkeun kana jero naon? Ayo dikubur tadi na jero naon? Gitu. Ari Mang Uir ku Allah diciptakeun asal tina naon? Ah bener. Jadi ulah salah Mang Uir engke ge bakal balik ka mana? Ka imah, engke mah teh Mang Uir astagfirullah. Kapan Mang Uir mah ge hirup keneh. Jama imah boga pengajikan aya keneh na balik ka ngalian kelas jangkrik. Wah Mang Uir ieu ririwa cek. Ieu na geuning atuh nyebut tarik kana taneuh. Teuing urang kita tadi abdi teh direnengan ku ririwa we. Bejo atuh ari Mang Uir geus ngotnya balik deui ka makamnya. Allahumma sholli wa sallim
barangkali selalu ala Nabi Muhammad. Selalu ala Nabi Muhammad. Ada satu penghargaan buat Mang Uir. Sholawat sifana tadi luar biasa Mang Uir. Tadi sholawat dokternya ketika Mang Uir ada kesakitan di sanira Mang Uir bacalah sholawat tadi sholawat sifat itu teh namina. Tos hafal itu teh Mang Uir. Bojo aya katugenah aya kanyeri pas kakeurut atau nyeri patuangan bacakan ku Mang Uir teh sholawat sifat bae diusapan patuangan dan kalau aku udah nanti usapan kan ulah anak teuingnya terus ini kalau udah gitu usapan alaskan sholawat sifanya jelas Mang Uir luar biasa 100.000 buat Mang Uir sangat Mang Uir biru milik rezeki mungkin eta pasirkeun kana gunting kukunya da kuku Mang Uir pengen para lanyang atuh. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di kota Mekah. Wafat di Madinah, dimakamkeun lagi di Madinah. Mang Uir di mana? Rek di Rawah. Aya ku atuhnya sieun teh yang dimakamkeun di Madinah Mang Uir eceuk. Tah, kita mah deui 100.000 buat Mang Uir. Ieu Mang Uir. Pasikeun ka bojo gitu. Atuh. Keula dikilik-kilik Mang Uir teh jiga aya karangan di nagadona. Jadi sarua aja nya. Jangan-jangan ada jodoh di antara kita Mang Uir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mang Uir kita teu sabar eta makanan-kananan we Mang Uir. Jangan digunting kuku cukup Mang Uirnya. Jangan balik kerok jangot cukup. Aya kene sesana pasikeun ka bojo. 200.000 mah teu sabaraha heuh. Nah, ngan lamun rakoh ulah saeutik teuing kudu gede. Naon sababna Bu? Manaqas sumalun min sadaqatin bal yazran. Lamun ibu mere beki gede ku Allah ge bakal dibere teh leuwih gede deui. Jadi insyaallah mangkupun Allah mah da ningali Allah mah uninga komo dengan ikhlas abdi mere 200.000 ka mangkupun kumaha kuasa ka Mang Uir mere 200.000 ku mangkupun mah dibere 8 juta. Amin atuh aja. Terima kasih atas dukungan semuanya. Dan datanglah Mang Kukun Abi Mawius dah eta masalah eta mah. Cici atuh da. Geus dibere duit mah ini. Uir deui berkaca abon keluar uir. Astagfirullah. Ci atuh Mang Uir kapan kita teh cai teh bakal leunah nya turan-turan ininya. Geus dibere duit ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih ya buat Mang Uir. Selamat Mang Uir bade wih ka bumi ulah katana dah hirup kenehnya. Mohon sok atuh karunya bojo Mang Uir mah nyarek ngaliang kawas rinyung Mang Uir teh. Mudah-mudahan Mang Uir teh hemut teu hilap abdi. Mohon jadi barokah wasilah kanggo sadayana abdi tepang ka dieu silaturahmina mudah-mudahan kewajiban orang cukar ku ngalaksanakeun thalabul ilmi ayeuna urang ka dieu tiasa dihampura dosa ku Allah wih keni ilmu anu manfaat bari mudah-mudahan urang sadayana panjang yuswa teh tiasa ibadah tur ayeuna istiqomah dina ibadahna mutamina Mang Uir mudah-mudahan Mang Uirnya enjing mah disitu yang ulah keluar kuir bae ieu mah calik we Mang Uir mangga bojo hampura kitu ka bojo si abdi hapunna Mang Uir disewakeun 200.000 saja amdinya. Nuhun Mang Uir nuhun pisan. Mudah-mudahan kasayang Mang Kukun sareng ibu dia sinjantun tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cipojo jalan Cingering malikupat di abonan papojo pami maluli ulang upat ka awonan. Yuk para ulama sareng umaru alhamdulillah terus hiji sadayana mudah-mudahan desa Roma kampung Cibatur sinjantun kampung desa anu langkung makmur. Desa anu langkung barokah. Yuk saur paripaos saling asa asih asuh ringan sama dijingjing berat sama dipikul bersatu kita teguh bercerai kawin lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Meni geus teu kuat gedek sok atuh cenah Jumat rek yung nuhunna. Tuh itu tuh bakal atuh itu. Hah? Oh cenah milu ka panganan astagfirullah. Aja numes urang Kukun cenah abi pada nyiring ka panganan. Ya Allah Gusti kapelet betul jahat ya. Oh baru turun tereng gandan rek milu ka. Nuhun atuh Mang Uirnya hampura ka bojona. Bari ngage aja hapuntennya da abi mah teu hoyong ieu ka Mang Uir dengan resep we aja. Resep gitu mulai keluar kuir we tita tadi karunya. Kata
habis kali kan mah di kursi da yakin makur teh tegaduhun kursi nu kieu atuh sapeting ayeuna mamakur teh bisa diuk-diuk dina kursi ieu we gitu dah. Hatur nuhun ka sadayana, hatur nuhun ka Paku, hatur nuhun ka Bapak Kiai sadaya nu hadir di dieu. Mudah-mudahan urang sadayana syariatna kumangkupun diondang, dikempelkeun di dieu. Hakikatna Gusti Allah nu ngonang urang sadaya nu ngempelkeun urang sadaya. Mudah-mudahan urang rawak ku Allah sing dikumpulkeun sadayana dugikeun ka surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cipojok jalan Cingeurik balik kupat di abonan papojok pami marulih ulah kupat ke abonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.